salah sahiji menu favorit salaki urang ieu teh ayam telur asin ya. Pokona mah sabang sanding nog asin beuki asal ulah nog cacing calang eta mah bau besti. Lain hayang seuri urang mah guys, kan budak urang teh kan diajar puasa carita namanya. Ari pek teh cicing-cicing ku urang kapanggih dina kulkas keur nguyupan kolak, rek digerewahkeun tapi bisi karunya bisi reuas gitu soalna teh engke bakal bahe ka mana-mana panannya. Tapi ditanya ke urang teh ngapain tadi di kulkas, cek urang teh. Cenah haus, aku teh cenah da masih belajar jadi minum sedikit gak apa-apa kan, nanti puasa lagi nya geus bae lah nu penting mah nya aya kadaek kitu diajar keneh. Sakitu ge masih keneh jujur lah. Soalnya orangnya gitu baheula sabat bongoh indung orang ka dapur nyokotan sangu dibelawekeunnya pokona mah asal wareg gitu. Terus teh caritana teh mantuan nyieun kue sabat bongoh belewek deui sabat bongoh belewek deui kitu we tuluy. Lamun teh pura-pura ka cai teh ya guys, caritana mah rek tamas ameh teu tunduh berikut kekemu caina teh ditelegan ku urang da haus. Matakan ningali kalakuan budak teh lainan ngambek kalah kahayang seuri urang mah guys, soalnya inget urang baheula keur leutik kitu. Tapi yakin urang oge pasti loba batur geura nu pernah jiga urang jiga kitunya ngaku hayo.